Cik, wah dia. Kumaha? Ayeuna urang diajar naon cenah bahasa-bahasa baheula mah geuning no. Oh, bahasa-bahasa Kirata. Bahasa Tirata teh. Ya. Zaman Eh, zaman naon? Zaman dikotok di Lebuan baheula mah teh. gitu. Zaman tikotok. Kirata teh dikira-kira tapi nyata gitu. Teh Tirata teh panjang nanti nya. Iya. Gitu dikira-kira tapi Cik, nyata. pengcobaannya. Kawan boga eta bahasa Iya. Tirata cik jiga kumaha contoh. Ah iya inget keneh zaman baheula kuring mah. Cik, sok kumaha. Cik sok. Kieu geura kuring mah. Cingkup cingkul parapatan. Wih, ya bener. Kucing ngaringkuk dina dingkul opatan. Naon dingkul teh asa. Da aja barudak ayeuna malah apal kana dingkul teh. Naon eta lingkung? Naon dingkul? Baheula mata teh dingkul ayeuna mah tolomong gitu geuning ge mari wadah sangu geuningan wali jiga Oh, ada pare bener. wadah sangu anu ageung gitu tah. Nu ayeuna mah sebutna teh bobok ageung geuningan. Aya nu buleudna. Nah eta sebutna teh dingkul ka bubur mah. Ayeuna mah tolomong eta teh. Eta nu ngaringkuk teh naon nu ngaringkuk teh? Ucing. Oh, ucing. Kalau Jadi ucing lain. kumaha artinya teh jadi ucing ngaringkuk. Jadi ucing ngaringkuk dina tempat tolomong eta teh opatan gitu. Oh, Artinya teh. eta Gitu. Cik ente boga teh. Oh, anu kitu mah insyaallah gua Kirata teh cik sok. kirata kieu ieu nya. Kieu moal ya. Wajib tu wabima wanakir. Wajib tilu sorabi 5 kopi sacangkir gitu lah yuk. Eta bener itu. Eta teh pagawean Padandahan eta teh ngakuna sakitu eta kitu eta teh. Sok naon sebutna ieu kitu teh. Aya dahar di rumah ku dua teh naon. Eta Wah, ini gitu mah kemarin saya kan kata boga. kudu sing jelas. Sama da kieu wajib tuh bagaimana gitu bener. Oh, jadi ngepasin eta. Tah, cik kuring asa boga eta teh ngeun. Ampun, teuing kela sana ieu bahasana bahasa kirata. Kela kirata. Oh nya cik cobaannya nya. Sok aya. Toktar taliung tali eunteng. Naon eta? Tikotokna gantar. Diriung ku adi beteng. Eta diriuk kitu arti kumaha? Eta memang di Baranungan ya, tikotokna gantar. Jadi di Baranungan gitu, jadi isiana mana tuh bisi murang. Oh. Alajo tikotok. Lalajo taikotok. Eta teh beureun kieu jadi tu nama. Cik, Urang teh kumaha? jeung dulur teh kudu riung mungkulung. Artina teh. Ronghok panontok gitu. Ah. Nah, kitu kudu sa pihak non sebutna tuh. Ulah kia-kia lah. Oh, jadi kudu sauyunan nya dina Bukan ieu. milik teh diriuk usarea ulah. Iya gitu. Jadi ulah kawas tadi gitu nya. Iya, gitu. Mun boga Kopi kolot, mun boga kolot geuring sok reriungan ku anak. Bener. Eta teh gitu. Ranas pisan rasa Ulah pisan. kia-kia loh aing-aing. Kudu saling dukung. Nah eta sebutan popter digantang teh kitu meureun teh. Oh, saya. Tidak kuring ge bisa Ah. tuh. Cik, Ya tadi naon? Cingkuk. Cing. Eta Wajib tu. wajib itu ya. Toktar. Ah, kuring ge boga tuh. Cik naon saya mau pingkeun. Alap-alap karatuna. Wih, Mitoha balap jeung minantuna. Bisa balap. Nanti apa tuh dari bahasa kira? Kawin nu aya nu Jauh namanya. Jadi teu wisata nama. Lain gagal itu. apa? Pokoknya mah alap-alap we lah. Itu bener ya obrolan-obrolan. sama Urang ngadeureuh we urang mah gitu. Urang diajar bahasa bener setik saeutik nu apa zaman baheula kene. Nah, Ieu mah pantes Pantes. apa. Ai bahasa Sunda mah kudu anak kulit bahasa. Kudu gitu. Jadi- Ai abi mah da 17 tahun itu teh apa bahasa kirata teh apa-apa. 12 tahun. Oh gitu. 12 tahun. Iya sama anu. Manona ya? Oh, ada seorang. Itulah keluarga hatur nuhun keluarga sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi subscribe, like, bagikan channel Oh Sunda. Atur nuhun.